Pak, Bade ka mana, Jang? babelis. Ya. Cing bener nyalesna. Duh, ya seueur lebar. Jamang Ujang bisa candahara. Mang Ujang. Oi, kira saha? Abi Mang Ujang. Aya naon, Muk? Iya, Abi gaduh sayur asem kangge Mang Ujang. Aduh, hatur nuhun pisan, Muk, diisuk amang teh can nyatu. Tur nuhun, Muk. Sawangsul na Mang Ujang. Nyatu ari kita mampir heula nya. Naon maksudna mere sayur dibawa deui? Muklis, Muklis. Naon Mang? Kaji sakedeung maneh. Naon deui Mang? Eta sayur rek kamanakeun deui? Korek merek ka amang. Oh, Mang poho. Ieu teh Mang, gelap. Limperan maneh mah. Pak, Bade ka mana, Jang? babelis. Ya. Cing bener nyalesna. Aduh, duit 2000. Mahikan naon duit 2000. Bos Isur. Teu naon, Bos? Ya we keur ade ngarab lauk. Maaf, bau. Kumaha bos enak bisnis kerupuk? Tanya gitu we. Kadang aku, kadang ayeuna mah kerja. Kayak pegawai berapa orang? Seorang soalnya gitu. Dan lain mah. Kayak bisi betul pegawai di mah mempeng urang keur libur gitu bisi betul mah. Malam kayak tak jadi andi. Sabar hiji balam teh Mang. Ah, teu loba 40. Bulu. Bos, mulai ngelah. Kemana atuh, Muk? Da beurang keneh. Gimana ya, Bos? Nyasok mangga. Muklis, Namanya? Bos, aduh. teu balik barang bere teh. Perang beren naon, Mang? Teu eta kamari sayur meni hasem. Nya hasem ngaranna ge sayur hasem, pasti rasana hasem. Tong hilapnya. Like, komen, jeung Subscribe. Tah tinggali tadi anak takol loncengna takol meh. Tinggalin ya. Tinggalin. Oke. Sagala aya channel, sagala aya channel, sagala aya channel, sagala